Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon teman-teman teka raos geningannya tos boboran deui. Alhamdulillah tiasa kumpul sasarengan sareng keluarga AA di Cipaku tadi teh. Tah ieu majeng kasiangna urang angkat ka Cimanglid ka bumi mama. Bari jeung rada macet tadi teh di jalanan. Sareng cerah we cuaca ayeuna mah boboran teh. Saatos dugi di Cimanglid ningali bumi mamah mani pangli. Sae we cerah kitunya biru sareng bodasna teh. Tah hayo saha anu kamari komen teteh cenah ulah biru sareng bodas catna engke siga MBG. Padahal teman-teman ti kapungkur oge bumi mamah mah emang biru sareng bodas warnana. Di piwarang digentos warna oge alimeun hoyong biru deui cenah. Duka da teman-teman abi ge ningali biru sareng bodas teh asa cerah we kitu. Mohon teman-teman asa raoseun ditingalina. Jadi oge teh hilap sasaliman sareng mamah sareng bapa. Mamah, bapa, hapunten bilih ade gaduh lepat. Bilih aya cariosan atanapi perilaku abi anu teu pernah ka mamah sareng ka bapa. Mungkin silih bebaskeun kitu. Aa sareng Neng Zahra oge teh hilap salim ka bapa sareng ka mama. Tadi di oge neme dongkap bapa teh tos nyuguhan batagor bari haneut kene. Raos pisan kantenan sambal suukna ieu teh. Da kapungkur ge pami bapa nuju icalan cireng keneh anu dipikar resep ku ibu-ibu teh eta sambal suukna cenah enak. Pokona mah teu aya duana sambal suuk kenging bapa omoma. Sakalina ngahuap am deui amdi alim eureun. Atuh da muhun geuningannya ku bakat enak ieu teh. Tuh sami dedeyeun aya Neng Zahra oge. Kantenan atuh da batagorna haneut keneh ditambihan sambal suukna anu medok pisan. Ari pek saur bapa teh enaknya cenah buatan bapa mah haneut keneh ngadadak. Muhun teman-teman unggal boboran oge sok kieu geuningannya mama sareng bapa mah sok nyiapkeun mameun. Kadang mah anu seringna teh eta cireng sareng bumbu kacangna. Kapanan eta pami boboran mah sok aya ngalangkung dudungan sawahna. Sok disayogian cireng we sareng bumbu suukna da kara resepna kitu. Tadi di oge saatos ngamam batagor dilajengkeun urang ngamam kupat. Yey eta kana barang tuangnya da mumpang meungpeung ieu teh boboran. Wah aslina teman-teman kupat lengko kenging mamah mah raos pisan. Gurih we kitu.